ananging da power kana soca ngagoe topeng batok gitunya topeng batok kapungkur aya liangan tilu liangna di payun naon karet ka dieu digitukeun janten aman gitu. Oh, jadi terinspirasi dari kaulinan barudak. Leres. Iya, aku mau pami kaulinan eta diangkat deui. Bagusnya bukan ini busekdis kaulinan eta peperangan ngawa topeng batok angkat deui. Mohon. Nah, biasa margi kaulinan seperti kitu teh mangrupikeun hiji objek pemajuan kebudayaan. Semua. Kalebet karena kaulinan urang lembur atau kaulinan tradisional, permainan tradisional. Upami tiasa angkat deui cenah. Insyaallah. Angkat deui dimasukkan ke dalam pertunjukan. Semua. Kawitan topeng batok heula teh kotak keluar kaulinan peperangan teh. Bisa dijadikan sebagai ajang permainan kaulinan tradisional. Kita aya anu teh namina teh aya pasang kiri permainan tradisional tiasa diangkat ke tahun ayeuna eta perang topeng batok nah biasa ya gitu biasa oke gitu nya Allah aya naon tuh sanes seperti rata masalah seperti rata ada siap kumaha Jan mangga sok para penarina ka dieu ya para penari topengna si aya hujan tah urang eta pusekdis katanya teh aya permainan kaulinan perang batok bisa diangkat deurinya perang batok kan aya topeng batokna terus aya perang batokna kadina pasang kiri teh tiasa wae eta diangkat semua alhamdulillah kamari teh tahun ayeuna teh tahun 2024 aya pasang kiri permainan tradisional se Jawa Barat. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi nyangking juara. Alhamdulillah. Itu di simpenan semua simpenannya Tatarajean. Nah, urang angkat tahun payuna teh insyaallah mudah-mudahan aya topeng batok mah. Kumaha permainan carana gitu ya. Biasa dikemas deui dalam bentuk seperti drama-dramaan. Drama itu. Digabung sareng tari, aya dramana, aya pemenangna. Biasa aya silatna. Kumaha parantos siap? Sok, Neng. Siap deui saurang teh. Ke upami eta sinopsisna topeng batok teh kumaha? Ceritakan tentang apa? Mohon dinten ieu mah rupina bade dipintonkeun menceritakan tentang orang kali di lembur menuju arah Rameng di alam anu endah lajeng panginten aya anu sok ngaganggu namina jalmi ngannya kitunya watak teh aya nu bageur aya nu galak gitu aya nu sedeng gitu dipintonkeun dina gede gitu seperti kitu nah ieu patato ieu sok naik ke dieu Neng kana hati-hati mangga urang sakseni kurang sadayana ieu teh mang merupakeun salah satu kekayaan kesenian dari Kabupaten Sukabumi hasil rekayasa hasil inovasi dari Sanggar Citra anu ngangkat tina kaulinan perang batok kumaha dia diangkat jadi topeng batok urang sakseni kurang sadayana penampilan tina tari topeng botak topeng batik topeng batok nah eta bukan sanes betok sanes betok aya deh kesenian betok sana aya bukan aya eta reres cara ranting alhamdulillah saya generasi penerusnya seni budaya Batok di Sanggar Seni Citra nyuhunkeun ka Allah ka para pupuhu hoyong diapresiasi diapresiasi musekdis cenah mohon hoyong aya revisina apa mana musekdis teh aya Kabin musekdisnya Kabin budaya sek musekdis nama hoyong diapresiasi hoyong ditalungti kumaha geranganna
Ieu teh mangrupikeun kekayaan perbenaran dari seni budaya nu aya di Kabupaten Sukabumi. Sungguh. Mangga tiasa dinawitan. Mangga. Iya, urang tinggal sedayana topeng batok disangar Citra. Palawargi sadayana dina dinten ieu simkuring mintonkeun seni budaya kaulinan budak lemur anu dilulubuan ku Kresananeng Citra selaku pupuh di Sanggar Seni Citra mintonkeun kabinangkitan murang kalih simkuring dina raraga narikeun topeng anu didamel tina batok mugia ngajantenkeun salah sawios wawasan kalayan panglipur galih pangbeberapa manah kau kasadayana ucu parantos siap cu sadayana ya mangga urang kawitan brung kaca
Aduh. Punten pisan Pak. Tempatnya bangun nama sampel. Jadi Mana, Wi? sedek-sedek, jangan hujan.